lengka jadi siring ngabukti eta ayah hajat teh kebutuhan hari budaya teh seni gitu jadi butuhna seni teh loba bah loba macemna kitanya loba macemna pokoknya mah segala seni aya ditemrakeun jadi dibuktoskeun aya tah eta ciri wancina kukuring mate di kanangan kukuring lila domaron kumani beaguk teu percaya cing kumaha cobaan heula abah mah teu boga lagu alah boga kesa patu butut tobat kamari mah fungsi leungit kunaon cenah bah leungit di busur ku beri alah taubat goyang karawang Dapsen dapur seni jeung budaya Dapsen budaya urang sadaya Dapsen sentra budaya nu nyata Dapsen seni Sunda tetep jaya Tepang anu munggaran tiap disangka di rombongan seni calung tepang raraya teh ayeuna cinta kacinta sahabat pena tanda bungkano RT 2 RW 5 Panggupai lebakeun gunung manglayang mega mayang kota kembang parahyangan jadi ciri ngabukti sewesi negeri lemah cai ngaralengkah mabugat turjapla runtuh kaemang rangkei angkerang kayu Bandung aduh kuring nyalindung sumerat lengkah kota kembang pangayungan gunung pangjurung waktu sawah pangkupayana lengkah jadi siring ngabukti sewesiwi natri lemah cai ngaran kidul keberlian hujan oge nya urang sanaos hujan oge da urang tetes tugas
nya mancen dina raraga ngisi hajat budaya. Naon ari hajat teh, naon ari budaya teh bah? Ta eta Cing hayang nyaho, hayang nyaho bisa nyaritakeun teh naon? Mantakna di dieu nanyakeun ka Abah. Gampang. Cing kumaha? Kumaha di dinya heula. Oh gitu, heeh benar. Kieu bahnya eta aya hajat teh kebutuhan. Ari budaya teh seni gitu, jadi butuhna seni teh loba bah, loba macemna kitu nya. Loba macemna. Pokona mah segala seni aya ditamrahkeun di dieu dibuktoskeun di dieu. Tah eta ciri wancina. Komo urang salaku seniman seniwati orang Sunda nya. Teh kusaha deui seni urang lamun teu dimulai ku urang. Tah eta teu mungkin ku orang Amerika era ku abahnya. Anu matak aya paribasa, ulah nepikeun ka jati ka silih ku junti. Betul. Ulah nepikeun seni budaya urang ditinggal kaluhur urang ditinggalkeun. Nya abah Hari seni batur digugulung. Tah ulah nepi ka kitu nya. Bantak urang regreg bah bagja istilahna teh naon bunga amarwata suta bunga kagiri-giri bah. Amin. Kunaon kuningal tadi kreasi senina seueur nya aya gonangna aya ayakna aya benyangna eueup yen di urang Indonesia teh khususna ayana di Jawa Barat seni urang teh pang eueup-eueupna pang seueur-seueurna pang seueur-seueurna naon wa lain tadi abah mah ningali konang kumaha abah so lali-lali kabita aja bahnya jiga nu ngareureudah bisa gitu abah so lali wa bener hayang abah hayang abah mah apa itu teh kali samaru nah kumaha gitu abah oh eta ku resepna kabita geus karolot masa model urang kieu tageuningannya anu bener-bener mah ngamumule seni budaya ditinggal karuhun urang geuningan nyeta aya dilestarikeun mah maburu urang teh resepnya arek iraha deui tah eta sok sanaos zaman maju istilah mah zaman now ayeuna teh bah tapi tetap seni urang tradisi mah karuhun ditinggal karuhun urang mah tah dimulai nya turunan ugi keturunan ti kaluhur kadugi ka handapna bah matak abah cing kumaha teu kurang-kurang nganuhunkeun ka para inohong-inohong seni tah eta bah leres ka para panitia anu masih kene peduli karena seni ditinggal karuhun urang kitu eta teh sabenerna mah atuh Pak Ega nah kumaha hampir musnah eta seni nu tadi teh leungitnya anu kan hampir leungit ayeuna diangkat deui tah eta abah ngaraos rogrog bagja ngaraos reus ka inohong-inohong seni nu aya di Cibiru khususna Cibiru kecamatan Cibiru nya alhamdulillah urang ngadoakan nu maha kawasa yen naon di diri urang citra urang dina hate urang teh pikeun mengkarkeun seni budaya urang eta malihanan pega masih kene imut keur abah mah buangnya sarita seni nu aya di kecamatan Cibiru teh kirang langkung 88 seni seueur pisan reog mah reak kudarengong singa depo jeung sajabana nya dan sebagainya tah kitu betul lain wa kieu atuh urang teh wa pan kudu ngahibur wa nya abah boga lagu cing abah mah laguna ge meunang nyeun sorangan nyiptakeun oh bener bisa lain teu percaya cing kumaha cobaan heula abah mah teu boga lagu alah boga ge sapatu butut tobat kamari mah fungsi leungit kunaon cenah bah leungit di gusur ku beuri alah taubat eta beuri cing ngagusur dak kucing tobat kucing diudak ku anjing Allah eta anjing diadu jeung bagong Allah bagong mogok tuluy edan hayang begitu bagong mogok obat tuluy edan Allah bagong edan ka jalan ditubruk sedan tobat sedan nepi ka ucutan Namrudi tolong jembatan bener kenapa loba setan Allah obat siun dan bau menyan Allah si horeng
naon bah eta teh ratu siluman. alah bener bah bener alus abah mah nyieun we lagu sapatu butut. Sapatu butut bah nya ulah sepatu alus wae nya bah nya terus sepatu butut cingkakno kumaha kangno aduh karunya keur kapancen cenanya majarkeun teh ai sadar sama mangno teh teh nuju panas tiris kumar kitu bah nya wayahna we nya cing aya naon atuh bah sok atuh naon atuh eta geuning aya sih sok atuh kahareup lain cicing wae atuh sok heeh nah kumaha kitu bah ompong nanti ke mana? Ayah. Ieu mah. Pong. Siap. Urang teh urang ngahibur, Pong. Sok, ngahibur. Sok rek ngahibur naon atuh Pong. Hiburan naon? Hiburan seni sunat. Oh, seni sunat. Sok seni. Urang teh kudu ngahibur ka para kumaha wae. Jeng. Bisa naon? Pintonkeun atuh aya apa enggak bisa mah. Wih nggak bisa ibing. Heeh. Bisa ibing. Hoyong lagu nate. Malam minggu. Bisa gigal. Sok. Atuh tenang. Siap. Hayang malam minggu. Iya siap. Tapi kieu tiluan kade kahareup. Gus buru maju ka dieu atuh bantuan. Buru di dieu. Sok atuh. Siap. Sok atuh siap. Rek saha heula? Di dieu nu ngalaguna mah bah. Jadi kieu bah. Kayak geus ngalagu, nya ngalagu, jadi kudu mayar. Eta bah. Salagu teh baraha? Mayar, bisa mayar siap mayar. Lamun 2000-an, 2 belekuk, lamun 3000-an, 3 belekuk. Tah gitu bah gitu. Sok siap, sok. Yo. Malam minggu, malam panjang. Rame anu keur hiburan, balandongan keur hiburan, goyangna goyang Karawang, goyang Karawang, goyang Karawang, goyang Karawang. Heup 2000 sok 2000-an ieu mah ngeuna. Bayar 2000 kada 3000 sabaraha? Sabarahaeun atuh ngomong. 3000-an atuh sok buru. Malam minggu, malam panjang. Rame anu keur hiburan, balandongan keur hiburan. Goyangna goyang Karawang, goyang Karawang. 3000-an geus sok bah, maju ka ditu bah. Hiburan, goyangna goyang Karawang, goyang Karawang. Antep terus, antep. Allah taubat Gusti, Allah tingali atuh da bongana 50.000-an itu tingali itu Allah mantakna eta saha eta heuy RT tingali eta di tukang Eta cari tukang bah capek menjarkeun teh cenah 50.000 mantakna ngebelekuk tingali aduh lah mun hejo kana duit mah Gusti nu Maha Agung tuh tinggal 50.000 biar teh tambah deui sok malam minggu malam panjang rame anu keur hiburan balandongan keur hiburan goyang Karawang keun antep sok antep Allah sawaregna ngagangsar aing malah tingali tinggali leles matakna jadi jelema mah ulah sarakah tuh jeung ya untung dibere duit licik sabaraha belekuk sabaraha dia teh 50-an ari eta bieu cenah euceuk nu masian itu teh keur saha teh tok merek keur maneh atuh keur maneh ka urangkeun atuh keur maneh tuh mikir keur saha eta duit heuh berarti kumaha bieu teh Kela. Cekal deui. Ieu teh ngadenge. Basa mikun teh. Ieu cenah duit keur maneh kitu lin. Oh tah ayeuna ieu nanya kumaha? Keur maneh cenah.
Tuh, lain ari bener. urang anu waduh Anu capek. Jadi So. Cing kumaha mimitina biar teh ditu. teh di mandian kukuring Eta bener. domba teh di mandian kukuring Tuh, bener kukuring. domba teh di kadangan kukuring lila jadi renah. Wah, nyela kapan lu gitu, Pak? Ada teh salah Kang Noah. Apa dijawabna kukuring. Sok, dibalikan. Sok, atuh kadinya. Bisa sok. Oh, nya murah. Kade itu kade. Keun bae teh naon. Sok, Doma teh keur diangon. Kukuring. Bener, Pak. Doma teh di Paraban. Kukuring. Doma teh di Kanangan. Kukuring. Lila doma rono. Kumaneh. beleguk. Nah, make beleguk. Kumaneh. Kusaha atuh? Kukuring. Eta bener. Eta ge kukuring. Apa we kumaha ceuk we atuh? Sakali deui. Sok, coba Sekali deui. dibahas. Wewe mah nya. Lamun nyusu teh paling lila tapi ka kelas 6. Dikeun Sok, tengekeun metangna. Tapi lalaki mah tepi ka kolot ge mode-mode gosok nyusunya. Bener. Tara eureun. Gitu gosok nyusu. Bener apa? Sok pikiran. Sok pikiran. Sok. Ayeuna ti uing. Sok, naur bener naur cing hayang nyaho. Sato naon? Heeh. Sirahna dina bujur. Allah eta satu di mana-mana ge Allah. Bujurna dina tongong. Waduh, dina tongong jeung bujurna. Sukuna dina biwir. Sukuna dina bibir cenah. Biwirna dina beuteng. Bibirna Sato beuteng. naon? Allah ngeloba ting eta mah aduh Asa kakarek ngade. da kakara abi oge umur-umuran sok Ayeuna. tanya da mangnu apaleun Sukuna dina tongong. dina tongong Sukuna dina bujur. dina bujur Sukuna di Nusira. dina sirah Satengah tengah harti da atuh da budak oge mah apaleun kamu kolot pelmi anak ucing sakarung. nah jauh-jauh. jauh anak kucing sakarung nah cing Karungan. heeh Anu sirana dina buntut. oh Buntutna dina botong. Anu Botongna dina tongong. Benar. Arti kitu bener marna nya. arti bener mah bisa aya keneh hiji deui cenah bah heeh geus sekali deui dua-dua engke Lamun ti kajauhan beureum, tuh beureum lamun ti kadeuketan hejo. teh Ti kajauhan beureum Pemodel itu we heeh tuh manera. kadeukeutan Hejo. hejo Ti kadeuketan hejo. heeh cing naon pikiran heula Ti kajauhan sidik beureum. beureum memprai Tapi geus deukeut hejo sok naon tah bah Naonnya? heeh pikiran Pikiran apa pikiran naon? cing naon tong ka kataluk Hanya meureun ganti rupa we. Taluk nya. segala Sok taluk. Ari Odeg umur sabaraha tahun? Tuh. Wah, tuh ieu Oh juga ada umurnya. 17. 17 kilo Eta teh. yo aduh Abah teh umur teh geus 67. aslina 67 Nah, heeh Odeg teh kudu ka dokter mata, kudu dipariksa. Sabab salah dodoloan. Oh, gitu geuningannya. Ieu hejo berarti salah dodoloan. buta warna teh Allah Ya. Paling sedang geus kolot buktina bener teh salah Kang Noma bener teh bah Sok ah. Lawadi aya kene bah. Eueuh deui jiga nama lain eueuh deui. Cing aya keneh. Mah urang teh nakol calung teh ulah jojebreng we. heeh cik kumaha Marukan teh eueuh ikralna ai calung. kumaha ikrar Calung teh aya ikralna. Naon cenah, Bang? Ngajajar sok kabeh. sok atuh Ngajajar. sok siap Ulah lalawora Cing kumaha Bari jeung teh nyaho hartina heuh. Yo. cing Aya kumaha ikralna. kumaha ikrarna Kumaha bah. Sok bah sok. sok Ikral calung. ikrar calung Calung aing awi bitung. calung aing awi bitung Ditabuh di luhur panggung. ditabuh di luhur panggung Hei calung. hei calung Mangkaulas. Mangkaulas. Mangkarido. Mangkarido.
anjeun tinggalkeun 10 tahun di daratan 10 tahun di daratan 6 bulan di lautan 6 bulan di lautan maneh laporan ka Maneh. Bapak Pangulu enak Aja gadinya atuh apa? eta mah atuh lain ikrar calung ikrar kawin bego Ikrar kawin salah wae eta mah kaua bagianana atuh bukan uing lain ikrar calung kitu mah ngaco wae Ayeuna mah tuh pagede geus pada teu nyangkolong ting kana waktu sumanglos urang lajeng gende Bang Jang. iya karena lagu heula Lajengna lah. diselang Seling beja seling. tingali aduh hatur nuhun ageng kanya ah bah ageng kanya eta teh kadeudeung abah kanya Tah. tampi Titi tapi hatur nuhun Kang Wawan ya mah Allah kieu Nah. ya keur maneh teu kitu jadi oh bising ditanya aku didinya ada Pak Wawan tadinya nyolongkrong yang mau masih seunnya kieu Bang saur Bapak pimpinan eta bagian Bapak pimpinan gitu gitu. ayo kagak bagi dua jeung naya ga Jeung tukang kenang cenah bah. saur Bapak pimpinan nu abi cenah eta mah da abi mah ripuh cenah oh teu kitu teh tadi bolak-balik manggulan eta mau kana motor lawan aja sakit kieu ka abah gitu cik ai memangna abah main sorangan di dieu apa nobaan da Kang Wawan nyari tapi ka abah henteu sabatang ewang engke Naon, cicing balikna tong gujur mereka cenah Can tong gujur ya tong gujur bisa kada go pake tu jujur di mana-mana ge Bang jujur maju tadi kan pembawaan hari abah pasan moto moto lah ya abah sorangan licik yang ku sorangan Nah gitu bah kudu jujur cenah kudu bah. jujur segala rupa Kudu sok adil. jujur cing ningali biasa baraha ningali ka dieu baget teu jujur berarti abah bohong teu percaya di dieu mah teu percaya sok sarua jeung omongan sarua ngomong aing ngomong jiga nu heueuh kanyataan lain bohong Tak kudu jujur cenah bah. kudu jujur di mana-mana ge dan asup di sakueun sorangan ka dieu teu jujur eta ngaranna tapi ho nya pikiran ku sorangan geus kolot atuh sok tingali aya keneh teu saya tinggalan di Jedai dua kita lain bisi pahili jeung teu imah mawa tadi timah mawa teu tuh dua nya licik aya keneh Aya aya keneh lain eta tuh eta jujur bah jujur kitu bener pisan 100 buat abah karti teh sing gentosan ya Pak lain mega lain curang cileuk leparo jarkeun teh cenah sieun dibikeun ka ketu jarkeun teh sudah kebagian itu kebagian kalem Bang ke dibagi saya dilebut si Agus moal ya mah apaan jujur teh di mana-mana ge jujur mah Bang yo di dieu teh emang encus teh aya Mang Cus emang encus ai Mang Cus jujur teh jujur deh nya sarua sarua sugan atuh Mang Cus oge nya malahan da cenah erek nyumangkeun lagu tah kitu nya atuh bener oke orang seniman mah nya khususna urang di urang di dieu kada tah kitu sok aturanna tuh bah aturanna bah Mang Cus sok Mang Cus saya enggak Mang Cus ah kapayun Mang Cus sok Mang Cus tetong asa Gopay karena pangrajangna ka hajat daya kedua tradisi seni Rampak Alit Festival tahun 2018 satacan bubar painten nyeun dipoto bersama heula sumuhun kanggo ka medal panggupay sakedap nyungkeun heula waktas kanggo berfoto bersama heula warga masyarakat Cibiru khususnya Kota Bandung umumna anu tiasa sumping kaya tempatnya alhamdulillah di kawit tadi enjing mangrupi rineka seni parantos di pidangkeun ngalangkungan hajat budaya anu kadua leres pisan Akang tangtos hati atas nami panitia ngahaturkeun ribu nuhun karena pangrojong ti sadayana pihak oge hapunten pilih seueur kakirangan dina panampian dina pelaksanaan ananya hapunten anu kasuhun ya mudah-mudahan sadayana sehat seni Sunda langkung nanjer amin atuh akhirna sim kuring undur pamit anu mancen tugas pencus teh disarengan ku Teh Kori disarengan ku Kang Kojek oge Cep Adis Doli Rama FM undur pamit hatur nuhun panitia sadayana mudah-mudahan sing sarehat nyambung di dinten enjing dina festival Reak Bandung atau di Alpukahan dinten enjing ku paguyuban balad Reak dapur seni budaya Kota Bandung hatur nuhun Kang Wawan Setiawan Gumelar sadayana hatur nuhun undur pamit sim kuring sapara kanca dina rohangan
Dipungkasku billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cak rampes hurip Sunda.